urang bakal nampilkan pantun nu temana pendidikan. Sebelumnya kenalkan nami abdi Salwa Herunisa Salsabila. Nami abdi Edi Susmita Rahma. Nami abdi Atika Satya Sarina. Wilujeng nyaksikeun. Kak, naon? Abdi boga hiji pantun. Naon eta? Sing getol nginum jajamu, nu buateun urat. Sing getol yang ilmu, nu guni dunia akhirat. Abdi teh juga punya pantun Salwa. Naon eta? Enak ka dinadahan. Cakep. Mani alus ka tempona. Cakep. Ulah wato bobogohan. Disitu lulus sapolana. Cakep. Abdi teh boga hiji pantun juga. Naon? Susuruh opat enggak jajan. Cakep. Katinga gudang jati. Cakep. Nu guru kapalang ajar. Cakep. Nu guru kapalang ajar. Cara kembang burung jadi. Cakep. Abdi teh punya pantun nih. Naon ya? Tibatan mawa pedang, mending ge mawa gaji. Tibatan uling bagadang, mending ge diajar ngaji. Cakep. Aku juga ada pantun nih. Naon eta? Tatangga hajat makan, sarerea milik suka. Diajar ulah dongatan, si kadung jagana. Cakep. Abdi teh punya pantun lagi nih. Ka pasar, meser ragazina tinggal 2. Boga budak pinter ngaji, lurus pasti kolotna. Salwa, abdi aya pantun nih. Naon eta? Nih ya, ka warung beli katincan, sakalian beli jahe. Cakep. Mun budak kudu diajar, hanjakalna geus gede. Abdi oge boga hiji pantun. Naon eta? Aya mobil warna silver, dipake keur ngalapare. Lamun maneh hayang pinter, ulah loba teuing sare. Cakep. Abdi aya hiji pantun lagi nih. Naon eta? Hayam jago oker bela pencitna ki santri. Cakep. Kudu getol ka sakola sakan beunghar ku pangarti.